abdi di kelas 11 IPA hiji kelompok genep bade nembangkeun pupu kinanti. Tepangkeun wasta abdi Lia Panisa. Tepangkeun wasta abdi Nada Lestari. Tepangkeun wasta abdi Rahmalia Purnamasari. Tepangkeun wasta abdi Rianti Rahmasari. Tepangkeun nami abdi Muhammad Yuda. Tepangkeun nami abdi Anjal Melia. Sok mangga didangutkeun. Udah petik pisang ngapung, bapakku ngapung petik, ngalayangan, neangan nu amis-amis, sarupaning buahan, naon bae nu kapanggih. Hari berangan garantung, tetep binatang kakai, bisa dapok koreakan, cihambekku hidup pikir, begitu naon ngaranna, belum ampun teka panggil. Udah petik anu bisa ngapung, bapakku ngapung petik, muriling ka halayangan, neangan nu amis-amis. Hari berang ngagarantung, entep dina